asal kecap budaya anu simpel we mah nya. Simpel we. Jadi diwangun kedua suku kata Budi jeung Daya. Oh. Budi teh hiji perkara anu sampurna, anu luhur, anu alus moal bisa diganti. Budi teh. Ari Daya usaha alias ikhtiar. Daya teh. Ikhtiar anu menuju kana kahadean. Ya, jadi usaha ikhtiar anu menuju kana kahadean anu didadasari ku perkara anu alus tadi teh aku pekerti, ku budi pekerti gitu Mang Unut. Artina budaya teh. Jadi naon teh cara bertani misalnya ya seperti kieu teh kan budaya menuju kana kahadean. Ari menuju kana kagorengan mah lain budaya. Disebutna celak daya. Jadi pagawean anu menuju kana kagorengan anu didasaran ku sifat goreng. Isukan teh budayut. Mata kentong anti budaya, urang kudu nyaah kana budayut. Budaya.